Disiarkan dari studio terbaik dalam dunia dan di alam barja. Inilah dia podcast campur aduk caduk podcast X Berita Kelapa Nunggal X YouTube Edri Bijedan Wa Ipang yeah. Emprak. Ayah emprakan. Hari ini kami disantrongi oleh dua YouTuber sukses di Kelapa Nunggal, alhamdulillah gitu. Yang lalaunan atuh etana tah. Mungkin AA ini bisa bercerita tentang dari mulai pertama kali membuat YouTube sampai akhirnya hari ini cenah bejana geus puluhan juta ya Edrio. Puluhan juta juga eureun gawe segala rupa pokoknya mah. Luar biasa. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita, mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi untuk masyarakat Kelapa Nunggal, khususnya pada umumnya untuk semua orang yang mendengarkan. Maka Adri memperkenalkan diri. Dia menyantai berenya. Santai mas, lo anjing babagong. Kudu nanaon ieu mah tenang. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Abdi Edri nya. Nya saya di internet sok dipanggil Odang gitu nya. Odang. Terkenal lo Odang ya? Odang gitu. Jadi kumaha Pet itu Pet tanya Pet? Perkenalkan diri dulu. Oh, nya Edri Odang berenya asli Kadununggal Limak. Nya. Gitu lah berenya. Ya, siap. Gitu. Terus Wa Ipang. Nepangkeun Abdi Ipang gitu. Irfan lah anu asli nama Ipang gitu. Nanti asli ti Limak. Oke, gitu unggulnya. Itu unggul lah. Jadi orang Limak, sadayana orang Kelapa Nunggal asli. Ahedri naon teh kunaon mimitina menang tertarik karena YouTube terus nyieun YouTube. Oke. Jadi awalnya nama tina iseng sih nya. Berawal dari iseng gitu. Awal nama Pet lamun diceritakeun mah tina sepedaan teh ya. Bola kan sok sepedahan gitu kan awal nama. Cuman nonton teh nya kitu we. Tah, dina hiji waktu pernah aya temen nu nawaran naon namana teh. Mun dina dunia sepeda mah aya naon nama ieu lah mun motor mah naon hub, naon gear. Ya, Lamun motor mah naon sepeda mah hub teh nya. Tah. Tidinya teh aya nu nawaran cenah ge ieu usum jangkrik aya mah kitu. Heeh, nu ngiritik teh ning cenah naon hub jangkrik. Kan jadi penasaran ya muka dina YouTube. Oh ternyata nu ngupload teh karak babara urang lah gitu. Ternyata view-na lumayan tah. Aya nawaran. Hah? Ayo nawaran. Nya nganjuk 3 kali maya. Oke. Berawal dari nganjuk berarti. Berawal dari nganjuk gitu pedo. Saat tina nganjuk teh kan dipake lah dipasangkeun ya di dieu lah di Simang Abo tah. Masangkeun ge heueuh. Omer. Tak iseng. Dina video teh aya lah dina channel Abdi gitu nya. Naon namana teh? Cek Abdi teh ieu saya akan memperdengarkan suara jangkrik dari merek ieu gitu kan. Ari pek teh upload nya teu nyangka sabulan 2 bulan teh eta bisa di atas 50.000 view-na gitu. Ternyata subscribe teh mulai naik. Ternyata mulai dipelajari. Emang hayang menang duit di YouTube teh kumaha sih? Oh, ternyata nya kitu. Nyata guruna YouTube nya YouTube deui. Jadi model di dieu ge hayang nyaho menang duit di YouTube teh kumaha nya muka YouTube deui. Jadi batur banyak nu ngatutorialkeun lah gitu. Gitu sih. Tina iseng jeung tina hobi sih mun bisa. Gitu. Tina hobi. Jadi mimitina Adri tina naon tina iseng. Tina melihat peluang meureunnya mimitina mah wah ieu sigana aya peluang ya jangan ningali ieu kitu nya. Jadi terus terang ke awal mah teu kana komersil lah. Ya. Tina iseng teu kana komersil, cuman setelah dilakoni ini nya Iya. gini lumayan gitu. Gitulah. Terus pas pertama kali ninggali viewer eta kan kemarin dina naon teh dina pas pertama kali diupload terus viewer eta sabar 50.000 sampai 50.000. Hari teh 2 bulan teh 65.000 baraha gitu. 65. Selama 2 bulan teh. Tina hiji video. Eta nungguan video untuk video selanjutnya eta ngupload heula video selanjutnya apa nungguan lah sampai 65.000 itu?
Maksudnya 60.000 nan. 65.000 viewer eta. Apa langsung upload deui iseng deui gitu? Ente kan hari teh sempat naonnya sempat si corona teh ya. Jadi vakum sepedahan teh gitu kan. Nyata pas sakalina sepedahan ningali viewer eta cetek geuning ieu nonton lobaan. Gitu nya tidinya mah langsung upload continue. Terus Nyata udah ge persyaratannya kan kudu 1.000 subscriber jeung 4.000 jam tayang kan. Hayang dapat monetize di YouTube teh nyata beriklan lah gitu kan dibayar ku iklan. Ya dihantem terus. Dihantamnya terus gitu segala. Jadi sebenarnya lamun sapedahan lamun kieu lah. Jadi buat teman-teman kalau pengen bikin YouTube, sebenarnya YouTube mah judulnya mah kieu lah kasar namanya. YouTube bisa mengurangi angka pengangguran. Gitu, Pet. Maksudnya kieu. Mengurangi angka pengangguran. YouTube hayang menang duit di YouTube. Urang tuh kudu berdasi, tuh kudu ijazahna S1, S00 lah. Siap. Teu sakola bisa menang duit itu mah, Pet. Benar. Gitu. Asalnya orang kreatif. Asalnya ada kadaeknya. Aya kadaek kreatif. Ayeuna modal HP gitu bisa. Ya. HP yang canggih kan, aplikasinya geus loba. Jadi tinggal kadaek urangna jeung kreatif urangna gitu. Teu ngabutuhkeun make dasi lah, make jas. Kudu S1 S00 gitu. Gitu. Ari eta ayeuna sabaraha channel ayeuna? Ngagarap sabaraha channel? Berarti ngagarap semuanya aya genep channel. Genep channel. Anu udah dimonetize 3. 3 udah dimonetize. Das. Sabaraha ribu ta ina subscriberna? Di atas 30.000 lah nu 3 eta. Di atas 30.000 subscriber. Dan 30. Emprakan atuh emprakan. 30.000 teh hese. Menang hese. Kecuali public figure. Urang kan lain public figure, Pet. Kecuali public figure, contohnya artis atau di urang aya YouTuber oge nu udah punya nama lah aya sa di urangnya. Jadi Corbuzier di urang. Oh ya pokoknya mah udah punya namanya. Dia kan ngelihatnya karena figurnya. Bukan karena apa ya. Geus terkenal lah dia. Contohnya mah misalkan model Ariel. Ariel mah urang bari mohe, halo bro, gua lagi modal nih. Pasti lo baru nonton. Oh yakin. Urang lagi modal, anjing jelema teh saha cenah eta kitu. Bener. Saha eta di Baledongan ya ditanya ke mana. Wah Ipang sendiri ayeuna boga channel naon? Ari abdi mah alhamdulillah gitunya aya gaduh channel ageng mah henteu sapertos Kang Odang tapi kan meureunnan Kang Odang eta jadi motivasi abdi gitu kanggo diajar nga YouTube teh kumaha sih. Abdi sering seueur lah ilmu ti Kang Odang ieu gitu nya. Belajar dan terus belajar, terus kreatif. Modal HP beulah tuh. HP retak itu beulah, rejet. Tapi alhamdulillah masih kena bisa dan teu kecil hati gitu nya. Masih bisa kena nga YouTube bikin video masalah nama cerita-cerita Sunda gitunya atau mainan anak-anak lah gitu. Tapi belum dimonet sih, tapi ini baru sekitar 2 bulan lah. Jadi akun yang dulu dibangun kembali gitunya. Jadi dihirupkeun deui lah, dihurungkeun deui. Gitu. Ayo Ipang channelnya tentang naon Ipang? Nya tentang nu gaduh channel teh 2. Nu hiji meureun tentang video lucu, video Sunda. Bodoran lah. Bodoran. Nu kaduana meureun mainan anak-anak. Ayeuna teh sabaraha eta, sabaraha video anu diupload? Paling oge video mah salit kene abdi mangan 50, paling 50 video, aya nu 40 video gitu. Atuh subscriberna itu saberapa? Subscriber mah alit kene, paling ge mah 300. 300 luar biasa. Berarti iya mah tinggal jauh kene 7.000 deui. Duiteuna oge 700 deui ya 700. 700-an deui kan meureunnan kudu 1.000 subscriber. Gitu. Oke, kadang kieu anya anu nyieun YouTube mimitian motivasi urang mah emang arek neangan duit gitu di YouTube nya misal motivasina. Terus di tengah-tengah supaya maranehna ulah patah semangat perjuangan anak ya ayo hayang ngadangu gitu nya perjuangan Odang nih bisa dimonetize di channel ieu kumaha. Nu mimiti lah nu pasti berat mah kan nu mimiti urangnya. Tah nu mimiti kumaha. Lamun di Bandungan mah nya loba anu mun bahasa kasarna frustasi lah nya, frustasi. Urang upload video hiji, udah nonton.
upload video 2 nu nonton nikah upload misalkan kanu 50 video nu nontonnya sepi keneh kadang loba nu frustasi ya urang mah nyieun video teh sepi we nu nonton padahal mah kumaha nya eta teh terus we continue mantakan lamun mung frustasi kudu sesuai hobi urang kudu sesuai karesep jadi urang teh teu asa terbebani gitu jadi kumaha misalkan ya urang resep nguseup ya resep nguseup nyieun video nguseup udah nonton gak ada orang memang resep nguseup jadi orang asan teu terbebani bisa mah gitu resep heula dia carita perjuangan Odang lah nepi ka monetize teh kumaha ti mimiti nol berdarah-darah teh si A nepi ka hayang tapi ti mimiti nol teh nepi ka khususna video khususna channel nu kahiji nya channel kedua kan triknya teh apa meureun ya nah channel nu kahiji ieu kumaha? Channel nu kahiji maksudna eker hayang nepi monetize teh penuh perjuangan teh sih. Kumaha perjuanganna tapi ka hayang jadi monetize, hayang jadi aya duitan gitu YouTube teh. Perjuanganna. Perjuanganna mah continue upload sih. Jeung teu patah semangat. Areun ek nonton seprek teu digalai soalnya kan saudara digalai upload terus gitu. Upload terus. Soalnya kipetnya di YouTube urang geus ngupload 50 video sepi keneh. Mungkin ka video 051 kita nggak tahu, mungkin akan meledak gitu. Atau misalkan masih frustasi, kita udah upload 60 video, masih sepi aja yang nonton. Kita jangan frustasi, upload terus. Mungkin video yang ke-61 akan meledak. Jadi sebenarnya pedkinya balik di rezekinya, balik di hoki lah gitunya. Sebenarnya ku hiji video ge lamun urang keur hoki eta jam tayang anu 4000 jam sama 1000 subscriber bisa kejar. Jadi sebenarnya kieu sih entong fokus karena subscribe, fokus karena nu nontonna loba. Lamun nonton loba resepna channel urang otomatis teh bakal nyabscribe. Gitu. Ya urang jadi masukanna sih nya berdasarkan pengalaman lah imanya. Mun bisa mah mode urang-urang mah karena tutorial awalnya mah. Gitu. Soalnya orang balik deh ke lain artis. Beda jeung artis. Artis mah ngareka make HP nu geus ipang nu bejad, pasti rame nu nonton. Gitu. Urang kan lain artis. Jadi urang kudu ngakalan kumaha ye, piu kudu rame gitu. Anu menarik teh kumaha nya teh ngakalanna kudu tutorial. Misalkan urang beuki nguseup cara membuat pancingan murah meriah dari bahan seadanya misalkan gitu. Tanu kitu. Jadi orang nyari gitu. Gitu sih. Selain tutorial ayeuna nu keur seueur ditinggali na YouTube selain tutorial jeung pemula lah khususna. Gitu. Naon tah? Yang pemula selain tutorial banyak sih ya. Tadi disebutkannya tadi model mancing, model sorangan kan enak karena garap mainan anak. Eta di potensinya bagus oge sih. Potensinya mainan anak. Soalnya mainan anak kayak simpel bikinnya. Nyata balik dia tadinya modal HP nu harga 1 juta bisa yang mah YouTube gitu. Bisa nggak YouTube. Jeung hiji lah tong fokus kena duit. Lamun urang nyieun video pertama aja fokusnya teh geus hayang dimonetize, hayang menang duit, geus moal bener. Gitu. Pegat tengah jalan gitu. Bener, karena orang geus mikirna teh na otak teh duit. Jadi kudu nyantai we lah, nyantai bari ngopi kayak di pantai santai. Luar biasa bener ya. Emang naon ya YouTube kan apa-apa mesti tinggali pisan ya ku sasaha oge. Rek naon nempo YouTube, arek itu rek nempo ieu karena YouTube. Jalma stres, jalma lieur karena YouTube, jalma cager, jalma hayang istirahat, hayang cicing karena YouTube bae mah. Kesempatan zaman pandemi nya. Zaman pandemi ki kesempatan lah. Non jelema teh loba di imah gitu. Jadi nya ku urang kumaha seieu mungkin urang teh tong lalajo wae. Urang kumaha carana dilalajoanan gitu. Tapi ngahasilkeun cing di imah tapi ngahasilkeun. Mana tegena aja Pak. Bangun tidur yang nonton teh udah ada. Nih lihat AdSense udah ada. Gitu. Jadi kita nggak ada kasar emang ada cucuruk. Ada orang ngomongin AdSense aya. Ini mungkin yang bisa jadi hal yang menarik gitunya yang jalma karena lain salian tina video nah anu menarik jadi YouTuber itu kan AdSense na duitna. Eno mau dengan kunci artisnya gitunya emang ngomongkan artis.
Terus miliar penghasilan teh. Kabuli ieu, kabuli alpat segala rupa tina YouTube. Karena mun ditinggal mah siga anu mustahil gitu anya. Siga anu mustahil. Nah ayeuna ti mimiti sabaraha sih duit anu dihasilkeun di mah carita we aya duit kumaha. Eta naon benernya. Maksudnya jangan motivasi mah jangan motivasi gitu. Jadi kan dina AdSense, pembayaran AdSense itu ada batas minimalnya. Jadi minimalnya itu 1.300.000. Jadi misalkan kita udah beriklan, cuman misalkan duit kita tuh baru 1 juta, sama si AdSense belum ditransfer ke rekening kita. Jadi kudu menunggu 1.300.000. Nah, abdi awalan teh pas begitu dimonetize, diterimalahnnya jadi konten kreator lah gitunya. Harita teh nonton bara gitu. Pokoknya pertama teh jadi duitnya 800.000. Letih ke 800.000. Cuman tidak semua video, cuma satu channel. Oh iya. Tina satu channel, tina semua video. Jadi 800.000 diterusnya di leukeunaan deui gitu kan 800.000. 800.000 teh kan kita belum dapat tadi tehnya belum bisa ditransfer ke rekening kita kan. Kita kan limitnya 1.300.000 itunya. Tah eta di luar nuka nu bulan keduana di luar prediksi. Jadi yang ngelewatan 13 lah gitu. Jadi bulan pertama 800.000, bulan kedua ngelewat 13. Jadi anu 800.000 teh ditransferkeun bulan depan dihijikeun. Misalkan dapat kita 1.400.000 bulan kedua. Tah kan bulan pertama belum keterima. Jadi dihijikeun. Tambahkeun 14.800 gitu. Cuma itu belum sempat di ke rekening juga karena pin AdSense belum nyampe. Aya pin AdSense naon eta pin AdSense naon? Jadi pin AdSense teh lain jang duitnya sebenarnya itu jang nyingkronkeun. Jadi di Amerika suganya dikirim ke alamat orang. Nepi teh ya. Di Amerika. Nepi teh ya kasih alamat ieu gitu keur mastikeun. Tangke ke urang ya asupeun karena email urang. Oh ternyata sinkron bener alamat saya teh di dinya gitu. Geus di dinya mah ngaborohol duit asup itu rekening gitu. Eta teh melalui pos gitu. Iya, eta manehna biasanya YouTube kerja sama jeung plat beureum. Jarang jeung eta plat beureum pasti kerja sama negara jeung negara gitu. Si riweuh meureun teh jeung negara si riweuh gitu. Oh bener ya. Iya memang naon ya. Ayeuna YouTube nya tim mimiti AdSense. Iya kan cari tanah urangnya bingung ya nya sabarang nama. Jadi cari tanah kan namun YouTube kieu sebenarnya eta teh menang duitnya di mana sih maksudnya teh lain menang duit orang maksudnya orang anu jadi YouTuber na ieu ditonton kan kalau nonton mah teu karasa eta ngaluarkeun duit kitu meureun nya dan melalui kuota teh ya tah eta si YouTuber eta menang duit di mana sebenarnya. Jadi tina iklan lah kasar mah tina iklan. Jadi kan misalkan Pedi punya produk misalkan ya Pedi jualan cangcut misalkan siap produk Pedi misalkan cangcut Pedi itu yang banyak nu beli. Jadi yang aya iklanan gitu. Batur teh emeh nyaho gitu kan. Tah Pedi bisa ngehubungi YouTube. Misalkan ya orang boga produk ieu ya iklankeun lah. Oh, oke lah. Per 1.000 ieu sekian danana gitu. Tangke kos YouTube dibagi-bagi gitu. Tina iklan meureunnya. Iklan. Di samping tina iklan kan aya tina YouTube Premium oge cuman kecil gitu nya. Nah eta ayeuna kan jadi bingung ya aya YouTube biasa, YouTube Premium. Eta teh naon sih bedana? YouTube Premium tuh jadi eta mah mun uang nama eta teh aya semacam bonus lah. Tina YouTube Premium teh eta bonusna yang urang cuman kecil. Henteu sagede ti AdSense, henteu sagede ti iklan gitu. Jadi nya YouTube Premium lah gitu. Bayarannya ke orang kecil. Gitu. Eta syarat nanti kan 10.000 jam 1.000 jam tayang. 1.000 jam tayang. 4.000 jam tayang. 1.000 subscriber. Eta hayang trikna ya. Hayang menang gancang aku mah. Walau ini yang ngomongin dimana balik di karena milik lah eta mah milik. Tapi kan beneran aya cara gitu nya. Nah carana kumaha? Jadi sih mah ngomongkeun dieu nya ya berdasarkan pengalaman lah mah. Jadi subscriber teh kahiji bisa tina anu resep video urang, rame nu nonton, resep pasti nyamprep kahiji eta. Lamun kadua sepi wae bisa ngakalana kieu Ped. Urang bisa saling mengunjungi.
maksud saling mengunjungi itu kieu. Misalkan orang tentang naon wa? Konten tentang naon wa? Hah? Hah? Tentang rana, misalkan tentang rana. Tentang rada. Misalkan konten tentang randa. Tak urang neangan channel oge anu tentang randa. Misalkan ya subscriberna sih karakter 700 ya sih ge ngabutuhkeun subscribe. Urang nonton lah minimal 2 menit entong langsung subscribe sampai teu paruh eta asupna spam. Asupna. Jadi urang oh ieu konten sarua jeung urang ya tentang randa oge gitu kan. Tonton kurang 2 menit. Misalnya ke orang di komenan ini celana dalamnya udah saya taruh ya. Ntar kalau udah dipakai celana dalamnya balikin lagi ke rumahku. Jadi maksudnya eta geus nyahuan manehna maksudna celana beureum teh kode. Urang geus nyaprep manehnya. Engke maneh ka urang saprep oge gitu. Entong, "Hei, saya udah nyaprep kamu loh. Entar saprep balik ya." Eta spam. Eta ku polisi India kayak nyahuan ku polisi YouTube. Gitu. Oke. Kode saling mengunjungi. Berarti ini nanti aya ieu na oge ya polisina meureunnya YouTube teh ya. Oh tuh polisina canggih, leuwih canggih. Oh. Leuwih canggih ti Satpam Bang Eng. Edan. Jeung Mang aja Sieun. mata-mata. Eta kan nya lamun aya ini aya carita YouTube na teh jadi dolar koneng. Eta teh kunaon sih? Kumaha sih eta teh jadi aya dolar koneng, dolar hejo, dolar beureum gini ngarannya. Jadi oke. Jadi dolar koneng teh banyak nu menyimpang lah. Kasarna ieu nya. Contona lain kasarna, contona model tina bahasa. Bahasa eta sistemnya bisa pinter macana model pernah monyet misalkan. Oh, saya nih menemukan mainan monyet. Misalkan bagus ya monyetnya. Tak eta pada orang nerangkeun nempokeun mainan monyetnya, cuman sistemnya eta nyawana ngomong monyet. Tak eta dolar koneng pasti. Cuman di balik eta orang bisa ngajukeun ulang. Urang teh itu ngomongkeun monyet teh lain ngomong ka batur emang ngomong monyet. Emang konten urang ieu mainan monyet gitu. Urang diajukeun deui bisa engke kumaha jadi ditinjau secara manual. Jadi eta kan anu dengan ngonengkeun sistem gitu. Anu nyieun ku urang diakomplainkeun deui engke kumaha ku tonton manual oh ternyata bener si eta aya bahasa monyet teh emang metakeun kana mainan monyet gitu. Engke dihejokeun deui gitu. Beda di jeung nu beureum mah eta mah eta mah emergensi beureum mah. Contohna model re-upload. Jadi kira kasarna mah YouTube mah resep kene video urang caca ladung. Tapi original. Mainnya resep pisan daripada videona keren tapi nyolong video batur. Eta mah YouTube aku disuruhkeun siran aku YouTube. Sia mah video alus, video batur bleg sia gitu. Tapi kan aya nih anu re-upload gitu nih. Anu re-upload terus lain re-upload nya ngaranna teh meureun anu ngomentaran video batur gini ngenan anu gitu. Eta kumaha eta? Ngomentaran kumaha sih? Naon sih ngaranna teh? Re-upload video nih di upload terus kumanehna teh bari di komentaran gitu. Oh eta mah ngari-reaction lain reaction teu naon eta mah reaction mah. Cuman urang kudu wajah urangna kudu ditingalikeun minimal bara ieu sih reaction teh. Foto urangna kudu tingalikeun. Gitu standby. Jadi urang kudu video eta misalkan fokusna kana sepeda. Jadi urang teh kudu ngabahas video eta teh entong mau nurutan video eta misalkan si sepedaan teh keren euy. Kelo ka di laut di tengah laut teh bisa sepedahan. Tak gitu. Jadi ku urang dibikin ieu deui sih dibikin dimodif lah ku urang teh videona eta teh naon eta reaction cuman iPod urang kudu aya video urang nu nongol saeutikna aya sakaya ning gitu. Aya manehna ning rupana gitu ya. Gitu. Oh. Lamun spoiler film. Maksudnya spoiler film kumaha? Anu ning ngajelaskeun film ning carita. Teu naon teh ge. Teu masalah. Cuman urang gitu kan. Jadi. Cuman si eta termasuk model nu kitu naonnya gambling lah. Jadi kadang-kadang anu boga filmna sok lamun nonton geus ratusan ribu kaluhur sok ngemail teh ning hey eta video urang siang geus same nonton aya meureun gitu. Gitu. Biasana sok berapa persen yang manen boga film gitu. Biasana gitu. Oh siga misalnya nyanyikan lagu batur gitu. Nah, model nyanyikan lagu batur eta biasana 50-50. Masih mending 50-50 iya geus misalkan urang teu nyanggupan kayang kabeh.
Wah, orang Aya oge nu kitu. oh aya nu kitu. Oh, jadi eta mah kumaha anu itu na meureunnya. Oh, kumaha nu boga lagu nu nyiptakeun. Oh. Kumaha nu boga lagu, jadi nu boga lagu nama uca-uca ange we. Gitu. Cuman kan orang kan lamun misalkan mawakeun lagu orang arek taenkeun re-upload lagu Ariel gitu nya misalkan. Biasanya orang ieu lah ka ieu ka manajemenna. Misalkan orang arek make nya videona. Oke sok. Sekemsenya urang nya. Oh. Oke, Dilan aya Timimiti. dilan heula Timimiti. Biasana gitu. Tapi eta aya hubungan aja YouTube henteu. Maksudna? Misalnya di-kickna ku YouTube, ku polisi YouTube gitu. Oh henteu. Oh, henteu. Geus aya perjanjian henteu. Oh. Kecuali perjanjian misalkan orang ujug-ujug non nyokot video Ariel. Cuplikan non video Ariel lah untuk minta izin heula. Eta biasanya notifikasi kan bogana. Oh. Ngabejaan heuy, video mana anu make tuh si itu. Kumaha digumakeun, kita dihapus sampai kemana minta duit gitu. Biasanya gitu. Apa diantepkeun wae? Apa diantepkeun wae biasanya lamun urang naon Julid gitu. Oh, kita hapus we. Ujug-ujug dihapus ke YouTube. Eta karena persetujuan nu bogana. Oh. Untuk YouTube tuh bisa langsung hapus teparugu. Kecuali video urangna eta mah langsung ke YouTube misalkan contohnya ujaran kebencian, menjelekkan satu orang. Eta mah langsung YouTube misalkan lamun teu aya nu acila nu aya sifat-sifat darah gitu. Eta mah ke YouTube-na langsung. Oh, jadi lamun misalnya getih gitu. Ulah eta kudu sensor. Oh kudu di-blurkeun deh ya. Kudu diblurkeun. Salian getih naon deui tah anu teu meunang? Teuing modal teh. Hah? Modal. Cai Ulah cai mani. tapi tak apa jangan pernah nyobaan sih modal. Wah Ipang kayak Uang enggak san? No modal. Kapaciri tuh mau naon dah teka tempo kapacino. oh cerita di kacalan. Kapacino mah. Berarti ya di dunia YouTube teh memang sih boga dunia sorangan kan nanya. Juga boga polisi sorangan, boga peraturan sorangan. Oh sistemna enak pandai pisan eta pintar pisan lah YouTube. Geus mak kamikin ka dieu teh. Cuman sih nyasa orang ngikuti jalur manena emang orang tetap bebani. Cek YouTube kan kieu kasar mah ye. Ku aing mah dimudahkeun teh yang duit ti aing misalkan. Tapi ikuti aturan aing. Gitu. Mane ngalanggar nya ku aing di ieu Di-kick gitu ya. Gitulah. Eta kurang kumaha urang ngemudahkeun maneh gitu. Ngemudahkeun maneh teh kan urang tadi geus disebutkeun. Maneh teu kudu ngalamar make ijazah S1, S S naon lah gitu. Maneh teh sakola teu tamat sakola apa teu sakola sama sekali ge maneh sok bisa ngasilkeun duit ti urang gitu. Lain macul gitu. Urang mah teu kudu make dasi maneh lah cenah. Heeh, arek make kaos kutang hungkul. Asa maneh kreatif sok. Gitu. Tapi lamun awak bugil misal gitu eta di-kick henteu. Bugil kumaha kabeh. Kabeh misalnya panjang tuh make baju ieu mah. Eta mah Asupna teu meunang oge. eta mah kadang-kadang lamun bugil gitu mah ku YouTube dicarekan kudu warna baju coklat kae neangkeun ka imah. Oh. Ada di hejoan. Tarang bahaya. Aisyana naon cenah cilaka. Oke. Ipang ayeuna nepi ka perjalanan nepi ka 50 geus 50 video. 50 video. Kumaha eta perjalanan? Ya tadi kan meureunan ari uing mah sok di meureunan sering sharing ka odang teh ya. Jadi gitulah. Meureunan kudu konsisten, kudu ngupload gitu nya. Ikutilah meureunan ieu di kitu kieu ge meureunan Kang Odang teh guru. Ya meureunan ari ya meureunan mulungan ilmu lah meureunan ilmu mati mana wae heuh tina bujur hayam ge meureunan ai mangpaat mat nog meureunan cokot we lumayan gitu. Tak sempat oge gitu jeung bari diajar ngadamel video jeung Kang Odang. Sempat gitu bareng gitu. Di collab lah keren namanya collab. Nah gitu ngan abdi jadi awewe hayang abdi mah jadi naon we bebas. Demi bebas. Bebas we ngada teh jadi pikiran teh komo cek Kang Odang teh tadi ulah waka mikiran duit. Tapi kan ayo ngudud mah hayang heuh. Nah enak mentah heula udud ke Mang Odang. Kendai lah. Bae heuh. Udud lah. Perjalanan awak enak nepi ka sabaraha 300 lin subscriber teh. 300 subscriber. Jamna sabaraha jam? Jam nama karak 1.500 jauh kene sih. Ngan meureunan eta perjuanganna lumayan lah. Encan HP ngeblank.
Meureunan memori teu kuateun ari HP-na resiko HP-na butut mah kitu ngan meureunan wayahna nu bade kana YouTube beureun HP-na aralus heula lah supaya memorina cukup ulah tika tapi abdi mah teu putus asa HP butut ge gedor terus da abdi mah hobi Ya. gitu. Ya, berarti kan inti nama lain masalah gearna nu penting mah, gearna mah nu penting aya heula nya. Naon oge bisa digunakan meureun nya. Naon. Aya urusan nu nonton we eta mah urusan jeung pangeran yang beuneunya kitu. Tapi nu kaalamanku abdi mah cek Kang Odang tadi sepi penonton ulah kecil hati. Tapi pas nontonna alus, da ku 100 penonton ge bungah. Aya nu 100 nonton gitu. 100 orang bungahna gitu. Komonnya ribu-ribu gitu kalau Kang Odang gitu. Soalnya karya sorangan. Nyanyi bunga teh naon gitu Kang Pednya. Soalnya kayak karya sorangan, kedua emang orang kan lain artis. Jadi alhamdulillah yang nonton sakieu gitu atau bunga gitu. Tapi menuju artis. Ante oge. Sebenarnya kan amin. Jadi kan sebenarnya Ped loba nu malu oge nya lamun di depan layar. Tapi kan kita nge-YouTube bisa di belakang layar kan. Ya. Misalkan non kamera ya. Kamera ieu urang ngetenkeun barang. Urang kan di luar non di belakang kamera lah gitu. Jadi orang teu kudu era. Atau misalkan orang era di loba jelema mah bisa di ieu non lain. Audionya bisa di lip sync ya. Oh iya. Jadi mah bisa gitu. Oh iya. Gitu. Terus amun editorna kumaha editingna? Tadi kan disebutkan editing teh di HP ge geus komplit Pet. Ya. Di Android arek iOS gitu kan. Android geus lengkap. Jadi editing tina HP we. Ke emergensi soalnya model kontenna non konten tentang mainan lah gitunya tina HP ge beres. Terus misalkan review atau tutorial tina editing HP ge teu masalah. Beda jeung misalkan nya videona anu berbobo sinematik gitu kan. Emang eta mah kudu emang bener-bener kudu rapih, kudu alus. Nya alusnya di PC atau laptop gitu. Ayeuna naon teh si ngaranna teh hayang nyieun video alus ya. Kan nu aya terima geus aralus si videona nya aralus gitu rapi gitu maksudna teh. Rapi bisa katinggali artinya si orang itu henteu ngaclok gitu nonton teh ieu mau cak-cakan kieu pan teu geuna misalnya muih ka luhur muih ka hana pan teu geunaheun kitu nya. Nah eta kumaha yang supaya jadi rapih gitu. Eta awalnya ku minang sih. Karena terbiasa teh ya. Jadi tinggalilah kabeh aina nu nyieun YouTube termasuk nu YouTuber gede lah model si Ata. Lihat video pertamana 2014 ngacapruk. Oyak-oyagan. Pasti ngacapruk. Jadi berawalnya pasti bisa karena terbiasa. Oh jadi orang semakin upload video, minang upload video, orang semakin bisa nilai. Oh ternyata itu goyang, oh ternyata itu kieu, jadi orang bisa, oh iya berarti kudu tong goyang gitu. Berawal dari, ya gitulah, pastilah awalan pasti gitu. Aina udah pedek nyieun, uning nu pedi mah goyang, awalan pasti gitu. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, karena sering, ku pedi pasti kapangi ilmu na, jadi bisa kada terbiasa, gitu. Tah lamun si video iya, hayang nepi ka rapih gitu ya maksudnya kan bukan karena editor ayeuna hayang goyang kan beren minimal pakai tripod gitu anya. Nah ayeuna gear nu dipake ku Aodang naon hukum gear alat nu dipake. Oh. Alat tamada keur pemula lah aku tripod ge cukup. Tripod cukup terus nya tripod anu jang hamun HP teh jang HP anu sajengkal ge panjangna tripod anu tinggi. Eta unggul sih dua ge bisa cukup. Dan model aina lampu ada orang mah lampu jarang podcast atuh jeung kalau pada tibeurang wae di lah. Nu penting mah da batur teu poek outdoor berarti. Heeh. Henteu maksudna enak kan jadi kan teu make lampu naon nu cincin teh naon. Oh lah nu kali. Gari itu lah bener-bener anti nu kitu lah. Nu penting katampo gitu kudu ge mahi. Gitu. Jadi ya atuh kudu kecuali urang geus awal emang loba duit. Misalkan make alat keren lah, misalkan canggih lah, misalkan non DSLR, misalkan gitu. Ya awal-awalan mah, orang mah misalkan dah YouTuber kere gitu, lain YouTuber lah, orang tukang upload video lah, pas kurang sebut YouTuber kurang pas.
tukang upload video ku HP ge cukup gitu mentakan sok lah enak anu misalkan urang mah usaha naon ya euy sok nyobaan karena YouTube. Lamun misalkan urang teu ngarti urang insyaallah lah lamun dia bisa ngebantu lah gitu misalkan dia kata kunci kudu kieu ngetai kudu kieu gitu. Oh eta ngetek gitu ge ya aya kuncina. Rada ngaruh sih. Naon tah siga kumaha maksudna? Misalkan ya orang judul nyolong ayam misalkan nyolong ayam. Tangke tangan tagna nyolong tegen terus saya nyolong ayam tegen nyolong doma tegen contoh lain nyolong ya mau dia nyolong misalkan nyolong rana gitu gitu eta kudu ditegen gitu oh diteg-tegen eta berarti nya jadi batur terus kata kunci teh engke dina lamun dina HP mah di Google Chrome bisa dibukanya di situs YouTube desktop lah ya YouTube dashboard bisa kayak di kata kunci sia misalkan konten orang tentang naon misalkan tentang mancing batur nu lobaan yang ante naon misalkan mancing mania mancing dapat nila mancing dapat ikan besar eta kata kunci unggul nu bersangkut paut jeung konten orang gitu jeung video orang gitu kudu kata kuncina kudu pas berarti nya supaya batur teh geunaheun neanganna gitu. Jadi entong misalkan kata kunci orang bersepeda di kebun teh kata kunci misalkan mancing dapat ikan besar kan kayak eta SEO YouTube-na mau bisa maca algoritma YouTube-na mau bisa maca. Oke. Nah itu cenah kumaha cenah meureun konten teh judulna cenah meureun sapedahan nah kata kunci ieu mancing menang ranah gitu. Tah lamun misalna kieu bisa kata kuncina namun bisa kata kuncina ya tadi teh naon pas sapedahan. Terus keywordna nah non teh tadi teh mancing misalnya keywordna ya. Taran videona misalnya eusina teh keur gepekrana eta nyamung malah geus kitu. Paling nyamung mana nontonnya palingnya beren dulur baturan batur mau tuh orang Kalimantan emang nonton mau nyamung deku YouTube kan mau di rekomendasi YouTube mau aya rekomendasi YouTube jadi dari lamun dari si kunci si tag si naon tadi teh nyamung engke algoritmana nepi jadi engke asupna karena rekomendasi YouTube jadi rekomendasi YouTube teh kieu pernah can Pedi misalkan Pedi can pernah nyaprep si Raffi Ahmad deh pernah tapi dina beranda Pedi ujuk bijil video si Raffi teta rekomendasi YouTube ya teh teta lamun geus ngaran-ngaran video urang di rekomendasi YouTube tinggal coca ange atau enak jadi mun geus di rekomendasi ku YouTube komola public figure lah gitunya di rekomendasi ku YouTube urang nyen judul tibang titik doang we pasti loba nonton. Pasti lo baru nonton. Jadi tarungan teh meureun nya. Kudu judul aneh-aneh. Titik dong itu tanda tanya hiji judulna. Pasti rame nonton. Berarti kuncina dina YouTube mah nu nonton mah nya. Ya nonton. Lain subscriber. Lain. Subscriber eta naon fungsina? Jadi lamun awalan ke YouTuber pemula mah meureun keur syarat teh. Nu 1000 subscriber. Sebenarnya geus 1000 subscriber mah sih urang butuh gitu. Jadi lamun geus 1000 sampai berkaluhun mah jadi ke notifikasi sebenarnya teh. Jadi mun urangnya Pedi misalkan nyapkrep Wa Ipang. Bari jeung nyalakan loncengnya misalkan gitu. Jadi lamun aya video baru ti Pedi teh engke ti video ti Wa Ipang ka HP Pedi teh notifikasi video baru dari Wa Ipang misalkan gitu. Yang eta jeung pemberitahuan ke notifikasi. Terus ieu hubunganana YouTube jeung Facebook pan ID pernah ngomong nih cenah ge anggar cenah dagang mimiti mah dina Facebook eta kumaha eta jadi kieu nya Facebook intina mah keur pemula mah keur ngenalkeun bahwa urang teh boga YouTube channel urang teh ieu gitu keur promosi keur ngenalkeun channel urang eta hungkul sih tapi tina nu lain mah eueuh teu ngaruna naon keur ngenalkeun soalnya kan Facebook mah kan rada naonnya, rada memasyarakat lah gitu. Jadi orang bisa dipakai ajang kenalkan channel orang gitu. Mun bisa mah sih na Facebooknya entong sekedar di beranda doang ya. Mun bisa mah
channel orang misalkan tentang sepedahan, mun bisa mah orang asup heula ka channel loba lah ya, Facebook misalkan Goeser Karawang, Goeser Subang misalkan, atau Goeser Cianjur, orang ngilu heula we kana grup eta. Karena adminnya kayak di approve ke admin diterima gitu. Ngeus ataupun geus sampai 2 poe ya, urang upload. Soalnya kan manehna resep sepeda, urang upload oge tentang sepeda. Ku mainnya hiji 2 pira ku nu nonton gitu. Beda urang di beranda. Kadang-kadang aya ayo naon ieu diliwat terus. Gitu. Jadi kudu mun bisa mah kudu nu ngupload na Facebook kudu nu sahobi lah gitu, nu sahobi. Nu bener-bener sarua resep. Bener gitu. Jadi namun dina grup tema ya, grup sepeda semua na grup sepeda. Gitulah. Jadi misalnya orang teh arek nguploadkeun video sepeda berarti na grup sepeda. Namun nguploadkeun jadi video entong urang ngiluan grup mancing kan, karena grup mancingnya loba kan, Loba. grup mancing mania Cianjur, grup mancing mania Cirebon, dari orang nguploadkeun sepeda. Nah, macam jelema teh ieu teh teu nyambung. Pokoknya di spamkeun kayak Lain di Dilaporkeun. spam, teu sih di spamkeun teu sih. Kan maksudna moal aja gitu. Ya. Eta kan lamun urang nge-share link dina Facebook, pek dilalajoan dina Facebook, eta nama jam tayang. Oh, nama jam tayang. Nama jam tayang. Nah, jangan nontonnya di Facebook. Nah, Facebook nama jam tayang. Oh, Bisa nama jam tayang. oke. Berarti triknya loba nya anya. Loba, bener. Luar biasa sih. Nah, ini orang ngomongin nu paling penting ya. Jam berapa? Oke, bisa arek lalajo main bola. Santai ya. Tah ngomongin duit ya. Tina Ari Adri ini channelnya tentang non unggul. Sebenarnya anu channel nu utamana asal mah yeuh, jadi anu mah channel gado-gado campur. Sagala Jadi jadi disarankeun mun bisa mah mun hayang subscriber setia nu nontonna rame sa channel teh eta we tuh ganti tong gado-gado lah. Misalkan orang channel teh ngabahas kopi we terus cara membuat kopi. Terus membuat kopi itu misalkan cairannya tuh segini, misalkan gitu. Terus gulanya tuh segini. Pokoknya ngebahas tentang kopi we. Tong misalkan orang awalan tentang kopi. Terus ngebahas tentang non tentang Rana gitu eta. Jadi subscriber teh kan jadi nanya oge sih. Jadi kalaman kudu di depet. Jadi subscriber teh emang subscriber enak lumayan, tapi piu jika nu subscriber 500 gitu. Karena gado-gado campur-campur ke Parugu. Jadi mun diupamakeun mah kieu lah. Mun dokter spesialis. Emang eta dokter spesialis paru misalkan. Dokter spesialis paru mah tuh si A. Geus sok kasih A. Ujug-ujug sih dokter spesialis paru teh jadi saya teh mah ngobatan nontot bool ge bisaeun cenah. Nah, itu dokter naon model gitu lah. Jadi tingkat kepercayaanna berkurang. Rendah gitu model gitu. Saya nonton bool. Model gitu contohna. Jadi mun bisa mah mun geus ngabas eta terus gitu. Jadi pindah-pindah. Sebenarnya model channel nu utama nu ana gitu nya eta bisa dijadikan contoh lah. Jadikan lain tumbalnya naon ya maksudnya kurang alus lah nyen channel gado-gado kurang alus. Eta sabaraha ayeuna subscriber anu ieu anu channel utama. Channel utama justru enak kaliwat anu ke channel kedua. Ayeuna channel nu utama teh enak 32.000 hampir 37.000 33.000. Anu kedua tentang naon anu kedua? Anu kedua tentang mainan. Anu sok di-upload ayeuna. Eta subscriberna ayeuna 50.000 leuwih. 50.000. Tapi di eta nya di hide-nya subscribernya teu katumpo geuning nya. Emek karunyaeun emek ditonton. Kan urang sok ningali ja urang subscribe oke kan dia. Emek karunyaeun. Aing kali aya tuh. Bisa kali kan. Oke. Luar biasa. Tah ayeuna yang paling penting. Itu channel katilu? Nu katilu masih kecil anu daerah pajak teh berarti wa. Lain daerah pajak mobil Japir. Mobil Japir hampir 5.000. Naon eta tentang mainan oge sih. Jadi tiap mainan teh tiap channel beda misalkan channel ieu mainan oge tapi tentang hewan. Channel ieu tentang mainan oge tapi tentang mobilan gitu. Jadi ngejar pasar anak. Gitu enak ketinggalannya sih pasar anak lumayan oke sih gitu. Bagus ya. Bisa berarti cuman sainganna edan pisan loba batur nyarian euy. Jadi urang teh kudu beda ti batur kumaha gitu. Makana ngakalan kembali model mobilan ngakalan dipilok warna stabilo lah gitu. Jadi urang teh nya kudu jadi kisipetnya model YouTube mah batur ge loba nu ngabahas tentang eta. Jadi sugesti ga warung. Jadi urang teu kudu sieun teu laku
tong si itu geus loba urang mah cenah itu menonton geus jutaan urang mah tantang boga pikiran kitu. Jadi kos warung pede nyeun warung anyar. Ieu warung ieu mah geus lame nu nonton, geus lame nu balanja, pede nyieun urang mah sieun teu laku tong sieun teu laku. Da rezeki mah pahili. Pede ngajual sampurna mil. Warung itu ngajual sampurna mil. Nu meuli mah kan urang mah warung ieu kan gitu. Jadi tong eleh non hayam dipacok teh non. Sahayam ngeok sama dipacok. Dipacok gitu. Urang kudu pede we. Kudu wadah we cewek. Nah, ayeuna ya anu paling penting ya dina YouTube. Ieu kudu urang ngomongkeun nominal ya ngomongkeun nominal karena kan meureun jalma aya motivasi. Jadi berita kalapan itu beberapa kali episode ini memang nu kamari Shopee. Shopee budak ngora can kawin. Anu ti payun nu ti heula ta bisnis manehna bisnis dagang cukut. Melak cukut tepika duit nate hampir 50 juta sebulan. Dagang cukut. Nu kadua tukang Shopee. Cocokan budak 25 juta sebulan. Mantap. Budak orang unggul aja urang teh urang katinggalan jauh ya gitu ya. Mantap we. Terus deui meureun kamari ta si mecin dagang kacamata meureun ka hampir 15 jutaan sabulan. Oh, mantap. Tah ayeuna ya. Hah? Ini maksudnya teh inspire gitu ya budak orang inspirasi gitu. Luar biasa inspirasi. Jadi lain kudu ngan mikiran gawe hungkul Pak ayeuna mah gitu. Nah, lamun air di sorangan ayeuna geus nepi ka angka sabaraha. Kamu dikalkulasikan tina turun channel iya sabulan paling gede cukup mah tuh meren 100.000 ge cukup ari mah make namanya perginya lamun dikeun mah nya logika deui anak teu gawe boga angsuran mobil mobil canuna eta mobil 7 bulan deui kamari pas gawe teu gawe teh ayeuna alhamdulillah sih geus aya mobil kebayar anak boga angsuran motor kebayar. Budak sekolah alhamdulillah aya yang jajan. Dapur alhamdulillah ngebul. Jadi intinya cukup. Alhamdulillah karokok kabeli. Gitu. Berarti aya dina angka 20-an lah ya sabulannya. 20 lebih. Cukup lah. Cukup ya, alhamdulillah. Kan, iya kalau nyalamun misalnya ngadengnya duit puluhan gitu ya belasan puluhan kan orang juga kabita. Sementara ya ginilah merenya fungsina berita kalapanungan teh maka berita kalapanungan sorangan oke can sampai titik anu memuaskan lah nya artinya can bisa dimonetize. Karena lempangna beurina Facebook gitunya walaupun dina YouTube oge aya tapi naonnya can kapangih trikna lah merenya kudu diajar oge tama ka Edri gitu. Nah, supaya hari berita kapan kan jalan admin hiji nya manor nya itu nya ieu nya dagang loba gawe gitu nya sibuk anu hiji dagang oge gitu. Anu hiji sebenarnya mah urang nya sibuk-sibuk teh henteu gawe nu teh cicing teh henteu gitu nya. Jadi kadang-kadang teu ka geroh gitu. Nah, kan si berita kapal itu hayang nama jadi ulah jadi pan batur mah nyeun podcast anu politik bukan politik gitu. Iya kunaon tuh podcastnya selain di Facebook karena YouTube oge can bisa live di Facebook teh subscriber can nepi hayang nama memang di YouTube oge jadi live jadi ganda gitu live di YouTube live di Facebook itu lebih mantul lamun di YouTube. Iya, jadi ente maksudnya teh jadi ente sakali gawe beres gitu lah, dibantuan dipromosikan. Siap nuhun. Tah kitu. Hayang nama ya si berita kalapan urang teh nya ayeuna komo 4.0. Sementara kan pelaku-pelakunya juga banyak. Terus dari ayeuna misalnya ngomongkeun petani milenial. Hayang nama si berita kalapan urang teh bisa mukakeun sirah-sirah jalema anu ku uleuun gitu tah. Makana kan anu di ieu teh sekali-kali kadang-kadangnya obrolan politik oge aya gitu aya macam-macam lah gado-gado katanya makana ngaranna campur aduk oge gitu nya caduk ge ngaranna kudu make caduk. Nah hayangna meureun salah sahiji ayeuna kunaon odang nanti diundang dan alhamdulillah odang oge daheknya gitu alhamdulillah gitu
untuk supaya bodak batur teh supaya ka bararuka otakna teh gitu. Heeh gitu maksudna teh. Nah makana lamun ngadengkeun nominal kan kadang-kadang batur oh edan aing ge arek gitu ya. Walaupun motivasinya kan beda-beda. Nah enak kita aya di angka sabaraha? Di angka sabaraha? Mau terusir kanyawan pamajikan tenang ku ana di Pamajikan sih nonton. Cukup lah Bet. Cukup lah ya, cukup lah. No jelas di atas 2 lah. Di atas 20. Oke, luar biasa. Nah, dengekeun jadi YouTuber. Geus sabaraha tahun eta? Jadi nyeun bikin jadi kan lain YouTube nya. YouTube kan bikin nanti awalnya tina Gmail. Gmail mah 2014. Cuman aktif mulai ngupload 2020 awal lah. Berarti berawal dari iseng. Berarti karak 2 tahun. Entong 2 tahun Pet. Aya babaturan orang Cibadak mainnya gawe di dealer. Geus 2 bulan piuna edan. Ngomongkeun rana mah alay. Bahasana. Kontena heuh. Edan. Resign gawe di dealer. Edan. Ditinggali nominal teh dewek nyawa sia mana eta piwar sakieu duit. Paung jeuh. Aing gawe beres Edan. Ayo betul Cibadak eta tentang mainan. Jadi cuman kisinya tentang mainan konsekuensina lamun nya urang entong aduh urang era entong kadang sih urang lamun aya negatifna nya si eta teh geus nu stres kurang masa kecil kurang bahagia gitu. Aya Aya omongan jalma nya. Pasti aya. Si eta mah geus nu kurang bahagia masa kecil aja mobilan we. Tapi di balik eta mah teu nyaho. Sempet aya urang hayolah nyieun cenah urang mah geus budak leutik bukakeun ku urang. Maksudnya lain ngaikeunnya dibukakeun motivasinya. Bukakeun rekening tah bulan ieu. Bengong ayeuna tunananya kumaha ieu ikut kudu kumaha. Jadi intina kieu lah. Intina lain ieu nya. Jadi lamun urang bingung nyari duit kan enak kan zaman kimped urang enak pagawean geus hese dengan pagaweannya zamanan Covid gimana. Nyobalah nyen YouTube jadi soalnya kan loba oge nu ngupload karena Facebook gitu kan. Tapi naon esina ngupload oge karena YouTube gitu. Susuganan we gitu kan milik mah da urang eueuh nu nyaho gitu kan milik susuganan videona maledak gitu kan eueuh nu nyaho. Jadi kitu teh balik deui kan urang teu kudu ngabutuhkeun ijazah, teu kudu ku make dasi bisa meunang duit di YouTube. Jadi entong loba pemikiran aduh urang mah ieu teu gawe kumaha dengan duit nyobaan coba eta. Jadi salur hayang-hayang lah insyaallah lamun aya nu nanyakeun ku anak setik-setik dibantuan lah gitu. Nyai maksudnya lain-lain mamatahannya ya berdasarkan pengalaman lah urang pengalaman di 2020 ternyata kieu ternyata kudu kieu gitu. Gitu sih. Okay. Berarti salila 2 tahun berarti nya. Salila Covid berarti. Ento oke sih ya 2020 lah nya. Covid 2018 ya. 18 akhir. Luar biasa. Trik terakhir tips yang para YouTuber anu arek mulai YouTube khususnya di Kalapandunggal lah nya karena menjangkauan berita Kalapandunggal ya. Benar Kalapandunggal gitu. Jadi trik mah kinya urang hayang niat heula. Hayang heula lah gitu. Urang hayang nyen YouTube gitu. Kadua urang kudu boga HP. Kudu boga HP urang ngarekam ku naon gitu ku pacul. Kayak urang niat hayang. Terus boga HP terus orang kudu bisa mikirkeun konten naonnya gitu nu kira-kira rame ide gitu. Nyata mun bisa mah mun hayang ieu tutorial heula lah. Lamun misalkan tutorial teh bisa berdasarkan hobi heula. Nyata tadi kan hobina urang misalkan urang mah tani urang hayang boga sampingan di tani misalkan cara menanam singkong yang baik dan benar. Eta batur neangan Pet. Bener. Ayeuna model loba nu lulucon lah. Nu lulucon di urang pasti seungseurikeun. Cara membuat seblak. Di urang tong salah eta pasti sia mah konten yang seblak. Tapi orang Kalimantan, orang Sumatera cantang tuh ternyata yang seblak teh kumaha sih? Eta kan. Jadi penasaran. Jadi urang nyakupna lain jang urang, jang dunia, jang Indonesia. Gitu. Jadi entong boga pikiran pasti aya pro kontranya di urang. Sia mah video nyeun seblak, nyeun karedok. Tapi orang Kalimantan cantang tuh narima gitu.
ngerti tuh. Tutorial cara membuat seblak misalkan eta batur neangan. Oke. Jadi orang akalana urang mah nyaeta tadi teh kayak lain artis, kedua orang nyata batur kudu neangan. Batur kudu neangan teh orang kontennya kudu tutorial. Iya. Batur emang neangan. Enak kan PD enak arek muka baut motor atau muka sen motor NMAX misalkan. Kumaha mukana ieu pasti muka YouTube. Cara membuka lampu NMAX YouTube kan tah. Engke mah carana kumaha carana urang entong nonton wae. Urang kumaha carana ditonton. Gitu. Sok lah enjoy dan geus nya upload sekali dua kali nya geus ka 20 ka luhur mah pasti geuning kieu ning. Oh geuning kieu ning. Oh sama kieu. Gitu. Jadi bisa karena terbiasa lah. Gitu. Luar biasa. Oke. Waipang tips terakhir untuk menjadi YouTuber yang baik sebelum kita tutup ya meureun moal seueur carios aya abi Mas. Tah meureun anu tos dijelaskeun Kang Odang ge tadi kitu sami. Meureunan utamana ulah waka kecil hati lah. Ulah eraan gitu. Cuek we sabodo teuing. Batur arek ngaledek sempet ka abdi ge kitu aya nu nyarios. Sia mah cenah kolot-kolot nyawa mobilan sabodo teuing ceting mah urang mah kitu we sabodo. Terus meureun aya nu ngomong cenah naon maneh mah cenah make baju awewe sabodo teuing. Urang mah sabodo teuing we cuek da meureunan hobi abdi mah ngalucu gitu nya hobi eta mah gitu jadi bisa orang tersenyum teh bener ibadah oge nya gitu ibadah kan bae disebutkeun oge loge sabodo teuing yang penting ulah gelo beneran we gitu nya meureun tip nama kitu we kan bae HP jore oge yang penting pede we heula siap gitu we ulah eraan tos oke pertanyaannya jadi kila inti nama YouTube bisa mengurangi angka pengangguran. Eta kesimpulan. Oke, setuju tuh. Setuju. Ya, jadi gitunya. YouTube bisa mengurangi angka pengangguran gitu. Oke. Yang pertanyaan? Oh, oke. Naon cenah? Oke, hadir. Oke, siap. Atur nuhun. Oke baik, terima kasih Wak Ipang, Edri, terima kasih sudah datang di bincang-bincang ini. Kita nanti menggali lebih banyak lagi, ketika jadi episode ya selanjutnya kita ngobrolin lagi yang lebih dalam lagi nanti. Anggaplah ini perkenalan benernya karena Jakala Panunga mungkin membutuhkan orang-orang yang visioner sih gak odang kieu gitu. Jadi orang sama-sama belajar, ya. Jadi sama ada anak oge masih belajar gitu kan, cuman ini mah sharing berbagi pengalaman gitu. Ya, oke baik, terima kasih sudah datang di sini. Terima kasih ilmunya, Edri, Ipang. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe nanti di ini ya ditulis di timelinenya, nanti di subscribe juga YouTube-nya Edri dan Wak Ipang. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah datang di sini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.